Bismillah abdi ngawitan Allah anu sifat Rahman. Rahmat salam kajungjunan Muhammad Rasul pilihan. Waktos Nabi diisrokeun neraka ditinggalikeun, ningal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi. Ari anu kahijina nu digantung teh rambutna, bongan di alam dunyana teu bisa nutup auratna. Ari anu kaduana digantung sareng letahna, nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna. Ari anu katiluna diikat payudarana, bongan nyusulain anakna teu saizin salakina. Ari anu kaopatna diikat tua sukuna, bongan kaluar imahna teu saizin salakina. Ari anu kalimana ngadahar awak manehna, bongan waktu baheulana waktu di alam dunyana, ngagelis awak manehna ditempo lain muhrimna, sabab sok ngomongkeun batur ngomong-ngomong aib batur. Ari anu kagenepna motongan awak manehna, tina gunting nerakana anu kacida panasna. Karena dosa manehna masyhur di alam dunyana, terkenal ku jalma-jalma bari jeung dipuja-puja. Ari anu katujuhna diikat tua sukuna, sareng kadua leungeunna dugi ka ubun-ubunna. Terus dibelit orayna sareng ku kalajengkingna, eta kitu siksaana ka istri tara sholatna, oge tara puasana, tara mandi jinabahna.
anu kadalapan beungeut teh siga celeng awakna siga keulede eta kitu siksaana karena di alam dunyana tukang ngadu domba ku omongan jeung sikapna oge resep ngabohongna tina sadaya ucapan bari jeung teu dipikirna eta teh gede dosana kaduhung di akhiratna ari anu kasalapan beungeut teh siga anjing tukang fitnah tukang ngambek kanu jadi salakina padahal eta dosana kacida pisan gedena maka urang sing paurna kana siksa pangerana ari anu kasapuluh beungeut teh siga gogog seuneu asup nabi wirna kaluar dina duburna eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna pamereti salakina teu pisan ditarimana dengki sareng nyeri hate teu taat ka salakina eta kitu di dunyana maka urang sing sieuna tah kitu teh siksaana istri nu loba dosana bongan waktu keur